Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh, kembali lagi di channelnya Raharja Kemuliaan, di acaranya ngobrol bareng sama siapa? Sama Kang Cepot tentunya ya. Di kesempatan pada kali ini tentunya Kang Cepot ditemenin dengan seseorang wanita yang cantik di dunia. Aduh, betul ya Neng? Aduh, betul pisan, betul pisan. Aduh, Neng ditanyanya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Hoyong ku bahasa Sunda mengenaheun. Sok atuh. Ya, pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita akan tanya dulu dengan bintang tamu kita malam hari ini. Bukan malam. Naon atuh? Ayeuna teh siang. Oh, ya di siang hari ini. Bukan siang. Naon? Sore. Ya di sore hari ini. Bukan sore. Naon? Subuh. Salam teh. Sareng saha ieu teh Neng teh? Allahu Akbar, masa tidak tahu sama Neng? Aduh, ampun. Alah sia moal corona kitu. Moal da dewek mah terbuka penyakit corona. Amit-amit nujubillahi min dzalik. Perkenalan dulu sok. Neng siapa? Perkenalkan, nama saya depannya I, belakangnya A. Depannya I, belakangnya A. Iya. Iya. Lain. Ina. Bener? Salah. Oh, iya mah kalau kemana wae sok. Depannya I, belakangnya A. Ima. Bukan. Siapa tuh? Iwa. Bukan. Dipa. Ih, jauh kene eta mah det tungtungna A. Aduh, gula bet. Jauh-jauh ke gula bet, lain gula bet sok. Depannya I, belakangnya A. Depannya I, belakangnya Kanip. Bukan. Siapa? Ratna. Lu mah tuh kok ditanya I, depannya A malah jadi Ratna, salah eta teh. Pokoknya mah kitu. Allahu Akbar. Namanya Neng siapa? Ratna. Oh, Neng Ratna. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah. Kang Cepot juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Cepot juga di kesempatan pada kali ini ya gitu ada hibar lah. Oh, ayah hibar nuhun atuh mudah-mudahan sing dipaparinan kesehatan. Amin. Sini paparinan ginanyar kawilujengan. Amin. Mudah-mudahan. Oh iya, Neng Ratna. Gimana nih Neng Ratna itu keseharian sebagai apa gitu, kerjanya atau gimana? Gimana ieu gerakan cigana teh? Sinen kuda cigana teh. Sinen kuda? Sok geura. Oh iya. Keseharian aktivitas apa aja? Biasanya dulu mah suka nyinenan kuda rengong. Oh benar. Benar. Oh, Neng Ratna tuh sebagai sinen kuda rengong. Iya. Oh, kenapa sekarang masih beraktivitas nyinennya? Ya, nu matak atuh. Nu matak naon? Nu matak ayeuna teh gitu aktivitas kuda rengong teh belum ada. Dari pertama adanya Covid sampai sekarang itu tidak ada aktivitas kuda rengong teh. Meniasa sedih abi mah. Tong seuri atuh ceu tong seuri. Lain seri sedih. Atuh ditinggal juga gitu nya. Oh, sinen kuda rengong. Sekarang gimana kalau nggak ada aktivitas sinen kuda rengong itu usahanya kanu naon maksudnya teh? Dopo gua mah sedih. Sedih wae pan gua mah sedihna. Iya sedih. Sedihnya gitu. Sekarang kan tidak ada aktivitas kuda rengong. Jualan atuh ce jualan. Jualan atuh tuh kata kru gimana kalau jualan? Jualan apa sok Kak Ece? Ya jualan bala-bala. Bala-bala atuh jualan mah nggak bala-bala atuh gorengan atau kerja apa gitu Ece biar mendapatkan penghasilan di luar, jangan mengharapkan dari kuda rengong. Kan sekarang itu lagi sangat-sangatnya lah dengan PSBB itu
Naon PSBB teh? Iya, gitu PSBB itu kan itu ada apa? Pembatasan sosial berskala besar. Oh, kirain teh peting sare berang bobo. Nah, Bukan pembatasan sosial berskala besar gitu. Jadi nggak mungkin itu kuda renggong sekarang kukurilingan, tidak mungkin, Cuk. Iya, nu mata teh gaduh bisa nangan saukur nyinen. Ente nyinenan kuda nya nyinenan anu disunatan bagian nyawer kan aya anu disunatan nya kitu teh jarang meniasa sarere di ece teh. Oh, nyendenan anu tahlil atuh sugan. tah kitu sugan nyinenan nu tahlil. Itu hidang manya nu tahlil di sinenan buat eling. Oh gitu. Tapi masih bisa nyinen. Ya bisa atuh nyinen mah. Kumaha sok. Sok gimana nyinennya ece? Cok gimana atuh cepet? Kayak rasa kadang menit sabaran ilalah kita. Iya kan pengen tahu gitu suaranya itu, terutama juga pamirtu di rumah tuh pengen tahu gimana suara ece. Oh iya. Sok. Oke siap. Bade lagu naon? Bade lagu Sunda. Atuh tong lagu Sunda. Da lagu Sunda mah terlalu jadul anu ayeuna. Dangdut. Entong lagu dangdut atuh dangdut mah kolot teuing. Pop. Entong pop atuh ganti rock. Entong rock. Naon atuh cangcut. Aduh, lelos kalau cangcut. Di geuleuh ece teh. Ih, da ieu mah hiburan Kang Cepot ya, kita kan hiburan. Iya sok ayeuna ece cobain laguna lagu naon? Lagu Jaipongan. Sok laguna anu ayeuna anu naon anu baheula nya kumaha permintaan sok bade lagu nu baheula bade nu ayeuna pokona mah ece mah tiasa. Sok Bang Bung Hideung cobaan. Bang Bung Hideung. Entong Bang Bung Hideung Bang Bungna geus dipilok ayeuna mah jadi bodas. Ke naon itunya? Kombinasi Tolol kombinasi Lain tolol tilil. tak tilil atuh. Entong tilil geus teu dikombinasikeun ayeuna mah geus dijadikeun kue. Aduh, naon atuh? payungan. Non rayungan. Entong rayungan da ayeuna mah geus boga jodoh. Aduh, naonnya? Ya kitu nu anyar. Sok nu anyar. Ke nu anyar mah Entok Oh mulang. iya entok mulang. Entong lagi ayeuna mah geus mulang, geus cicing, geus dibajuan. Aduh, lagu naon atunya? Lagu oh iya oncom gondrong Geus dipotong ayeuna mah geus digondrongan, geus dibotakan. Ayo ece bisa lagu naon atuh? Lagu nganyuk hese mayar. Ece mah atuh sok anu bagus. Lagu Bang Bung Hideung. Siap. Dawang. Gane atuh nu bener atuh ceuk. Nya pokona bapak geus lami teh nyinenan kuda rengong ece teh. Poho deui mudahan. Poho deui beun keke cek satu wah. Oh aya. Mantep lah geus ayaan mikna sok. Cok cobian heula mikna tuh nu bener. Nya atuh ieu teh mikna cek. Tas aya. Sok atuh. Salian ti nyanyi atuh nyanyi Bang Bung Hideung kalah gogorowokan ece mah. Lagu naon atuh nu kira-kira alus? Kayak atuh laguna lagu nu ayeuna mah ieu we atuhnya lagu paranti nyawer. Tapi kata-katana urang diganti. Digantina kumaha? Diganti tentang waspada corona. Sok atuh. Sok tak eta mikna angge. Siap. Punten ya. Sok. Oh ayaan orang cabian punten ya. Sok. Ampun sing bener atuh ce. Oke sekedapnya sok urang cabiannya. Sok. Tong tual toel pamali manya ya MC Noel. Noel imit. Henteu tapi dia dirampat teh pos. Nah melihat teh sok urang cabian. Bismillah. Damel wiwitan gara-gara pamirtub. Aduh. Tobat. Mugi Gusti nang tayung
Aduh. Mugi kasalamatan. Duh. Nyampa naon. Ente nyapa naon eta basa ece ngadegeng bener tarik deui. Oh gitu. Ini ada risin teu eta mah nuju ka reseban. Vitamin sia. Sok ditulikeun. Siap. Mugi Gusti nang tayungan corona anu ngawabah di Indonesia. Gerak leungit, gerak leungit, gerak hayang jajan. Sing bener atuh. Cak itu pokoknya mah gerak leungit corona teh atuh mending geus sedih geus hayang nyeuneunan ku darengong deui. Ampun. Alah. Oh ayeuna teh pemasukan teh kurang. Nya pemasukan ge kurang ayeuna teh Kang Cepot akibat gara-gara corona. Allahu Akbar. Tah pokona mah ceuk urang teh kudu sing waspada nya minimal ece teh pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu yang harus dijaga sama kita tiap hari. Iya, bukannya dijaga jarak. Bukannya nggak pakai masker, bukan nggak mencuci tangan. Dan ece mah alhamdulillah nggak kena penyakit corona. Tapi we ganeng teh. Iya, tapi apa? Tapi ece teh boga penyakit teh naon cing? Naon? Lemah neuneut. Amit-amit tujuh bulan mindali kecil. Amit-amit. Iya, pokoknya mah gitu Kang Cepot. Ece teh sedih sebenarnya mah ini corona meni lama pisan sampai gimana nasib seniman komo seperti Ece begini mah nggak ada pemasukan setiap hari nggak ada yang masuk. Ya makanya aja ada sesuatu yang panjang mah dimasukin sama Ece. Naon yang dimasukin teh? Iya, yang panjang dodol. Oh, dodol. Geus atuh cek lah dong banyak pikiran Ece mah. Sekarang kita sisiniran aja. Sisiniran gimana? Tapi yang bagus ya. Iya sok. Kan aya cangkang, aya eusi sisiniran mah nya. Abi cangkangna eusina Ece. Oke, siap. Siapnya. Hitam manis Ece, hitam manis dodol Garut. Sok. Hitam manis dodol Garut, nambah tiris nyonyo dodol. Aduh, bener. Lain aja nih jauh. Tina uut kana dodol. Make jang jauh. Cobi dodol mah lihat. Coba tingalikeun jeung dodol Bapak sarua. Sama kepala kadang. Ganti. Siap. Siap. Meser daging. Tiba tawi Ece. Cakep. Dicanda ka Singaparna. Jawab. Judang jeding kasalaki hayangeun si calana. Aduh. Jorang wae ah. Naon sok si calana? Naon? Duit ayeuna teh urang teh teu boga duit teh nya kitu teh teu tiasa barang emam, nggak bisa makan, penghasilan nggak ada mah. Gimana atuh? Bener. Terus ada lagi. Kumaha? Bukan lautan Ece. Cakep. Bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Abi nunutan bapaknya kelek. Jauh tah sisiniran teh. Tinu susu kanu kelek. Nah make jeung jauh sok we tinu kelek kanu susu mah deukeut. Bercanda Ece. Oh gitu Ece. Bagus Ece mah bisaan nyanyinya ya. Iya atuh da Ece mah diajarkeun tak kitu kumaha nasib seniman. Iya pokoknya mah untuk nasib seniman ya nanti kita berbincang-bincang lagi. Mungkin pamirtu penasaran. Jangan kemana-mana. Tonton terus channelnya hanya di channel Raharja Kemuliaan. Oke, di acaranya ngobrol bareng sama Kang Cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.